Zaid ngalaksanakeun kurban tanggal hiji sampai kurban teh disunahkeun ulah motongan buuk ngagunting motongan rambut kuari teu dilaksanakeun ditabrak makruh hukumna. Ya sakadar makruh tapi kurang utama. Rambut mata mandek rambut naon bae bahasa nagala yuzila syarahu ulah diguntingan rambut sirah ulah debkeun sawaun fi zalika sya'ra waliyati janggot wasanibi jeung kumis walib dikelek termasuk buuk-buuk anu osok aya di eta geser wa ulah diguntingan di blow ulah geser ulah guntingan rambut ulah guntingan kuku masyaallah ya jadi saksi ke di akhirat teh luar biasa hatta yudhya datang ka mencit kurban Kanjeng Nabi zaraitum hilal dzilhijjah wa arada ahadukum yudhya falyumsik an syarhi wa adbarihi di mana anjeun ningalikeun bulan sabi tanggal hiji Dzilhijjah sedengkeun warada ngarepakeun deuk ngalaksanakeun kurban palyumsik an syarhi wa adbari tahan ulah dicukur rambut ulah diguntingan kuku masyaallah rapi bedeg keur leutik mah urang keur leutik ke kula keur leutik mun aya nu kurban dadah embe dibawa ka kiai tas dipandian rapi aju luhurna dibungkus maka kain putih nu bogana mawana nampan dina nampan teh kaca sisir gunting basilet nah eta dibawa ka imah kiai tuh wanita sebenarnya tuh kaos gitu kolot baheula mah jadi kaos gitu tah mawa teh padahal mah lain kita dibawa ka imah kiai nyana siap ke tas dipencit aju nyana ngaca ngagunting terus diguntingan kuku bersolek lah ieu mah lain baheula mah dibawa ka imah kiai na aju nu loba nu korban aya 20-an atuh kiai aju jualan kaca Masya Allah bisa tuh kalau baheula ya kalau leutik kene ge masih teh kos gitu teh turun temurun bareng ka dieuna loba dihelah teh bagus sih sebenarnya kos gitu persiapan baheula mah dibawa ka imah kiai lantaran nyana ngahadiran mencit tadinya beres dipencit tah eta teh akan dingaranan tah ku kiaina dibikeun deui tah geus dipencit tah ieu sia kacana tah guntingna tah gunting kukuna geus geura mandi ka ditu baheula mah kitu jadi rapi geus atuh kulantaran dibalikeun deui dilaksanakeun kuari mah tangkorak kiaina teu ngabalikeun jadi ku kiaina dipendem sisir gunting segala macam kebal-kebalan jadi tukang cukur tah kiai gara-gara ada kiai beda jeung kiai baheula balik nah iyalah aya perbedaan seetik antara zaman kula keur leutik jeung zaman ayeuna tapi dibawa negara rapi disusungitan embe make minyak misik aja minyak lagi disimpen di imah kiai ngajajar lah keur zaman abah dia beca dage khusus dimerekan ieu kurban anu ieu kurban bapak anu ieu kurban bapak anu tah beres bilikeun deui aman kuari mah kiai ka mana eta sisir heuh ya sisir kos kitu ieu meuli di bahabak
itu aman. Jadi kiai na kuari ya masalah keur carita perbedaan kamari ieu keur leutik jeung aya keur kula leutik keneh mah asal jelema geus ka Mekah bae erek nu pinter erek nu bodoh kumu nu pinter asal geus balik di Mekah bae ge masyaallah masyarakat asal geus ka Mekah bae eta Jumatna jam 10 ke masjid sorbanna dipake jubahna dipake padahal mah bodoh sieup baheula mah geus embung naon teh sebab ngarasakeun geus jadi haji beusi rusak ieu hajina tah zaman keur leutik urang mah kos kitu kuarima aduh geus sababaraha kali ka Mekah kos teu munggah haji bae ke masjid make helm goblok kadang jadi hoti bah teu beres sia cek lagi gegeraan bae masyarakat seserian mah lain ngadengekeun khutbah seserian naon sia ngaca bos orang make helm gegeraan bae eta gara-gara khotib anu sok dibayar di kota kos kitu kejadian kepohoan gegeraan bae ke helm sudah ya kurangnya gua dilaksanakan ya ingat-ingat gua ya bagi anu ndek korban di bulan haji sakedeung deui hit haji tanggal hiji ulah nyukur ulah ngegunting kuku siapkan non gitu ngaranna kepasrahan orang ke Allah kurban nu paling hese mah lain kurban hewan horenganan kurban nafsu lamun di syariat ba kurban teh kurban hewan mencit hewan tapi dina ilmu tasawuf mah nu paling berat teh ngorbankeun nafsu kahayang urang teh ieu teh dikorbankeun sehingga ulah ayana naon hiji bae Allah ta eta korban eta mah hese urang mah kan teu dek ngorbankeun urang hayang baju teu dek dikorbankeun hayang baju nu harga 500.000 hayang samping nu harga 5 juta bau teu dek dikorban-korbankeun ka urang korbankeun ganti tadina tamer ganti gajah lari kecuali dibeli aya samping tamerna balik ka dia tapi lain dipake ku sorangan bikin kiai supaya nyana tegep yang dikata tah bikin dah dasarna mah cenah kiai mah hayang goblok sia ka aing mereh henteu suuzon bae tungtung nama emang nusok ngomongkeun mah nu telek mere ieu tah ustad tah karunya tah saat urang dagang ya kemudian boga nah supaya nyana rapih ya kadeuleut tegep ka ustadanana beli tamer dikeun kadenya nyana nama gajah lari oh eta hebat teh kos ngorbankeun nafsu kahayang dikorbankeun lamun geus bisa setik lain sinar eueuh nafsuan lain nu teu saha teu nu pinter teu nu bodoh asal geus eueuh nafsul lawamah nafsul ammaratu bisu geus kadeuleuh ngeunah tentrem nikmat pokona lamun geus nafsu eta teh urang maca shalawat ge embung gancang kan nafsu Allah udah ngaca naon sih eta nafsu lamun nafsu Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman anu baheula emang gancang tara Allahumma sholli ba'da Jumat bro tas di masjid teh
Ang baden gitu kayaknya taraga rancang maca 11 gangel mulai ijazah tadi ang baden lila maca 11 ya Allahumma sholli memeh Jumat tas Jumat silakan baca bacaan lila boleh main bere baca 11 yang 11 ya 3 baca deh kiai yang 100 ya yang 100 awas be orang yang maca anak kaca laut sih tapi teu maidokeun make nafsu ngokos kitu kela mun geus teu make nafsu karak Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman kamila sayyidina Muhammad teu make nafsu karasa ngeunahna maca sholawat engke urang renungkeun keagungan Kangjeng Nabi renungkeun mandak berzanji teh lain sakadar dibaca tapi direnungkeun akmalan nasi khalqa wa khuluqan zatu wa sifatil saniyah marbu alqamati abyadallahu min musyarraban bihumrat zaga batin hilaliyah terus kurang di naon kitu ngaran dibayang-bayang kemuliaan wa innaka la'ala khuluqin azim lain sekedar dongeng-dongeng tancepkeun ka jero hate baca ketika maca sholawat eta tah ke naon kabagusan Kangjeng Nabi kehebatan Kangjeng Nabi renungkeun di jero hate bari maca sholawat Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim emang dititah kos kitu ditoriko mah kos kitu tangke langsung urang kabayang Kangjeng Nabi bisa kapan mimpi minimal entak lamun urang maca sholawat aju reup eta hebat kena ngimpi ya lamun teu es makan mal ngimpi ngimpi barang maca kakarak 3 da geus heuai asana ngimpi aing ya Allahumma sholli lain ngimpi paeh mah budak ya sok baca sholawat ulah pakai nafsu haju bayang-bayang jero kolbu ke karasa ku sorangan karasa ku ulah asal baca sholawat ya Allah ngan eta kikituan teh babari ngomongna hungkul orenganan kudu bari dikorbankeun nafsuna ulah kahalangan tetep lamun aya nafsuna moal ngeunaheun tapi lamun dipiceun nafsuna maca sholawat Masya Allah batur menang 1000 urang menang 10 tapi 10 eta nilaina leuwih tibatan 1000 geus kitu ku ari urang kana nilai ya Allah urang meuli beas sakarung tapi bulog jeung 10 liter Cianjur atuh barengan iya Cianjur 10 liter daharna ge ngan 2 comot mah geus tapi sapiring ngan 2 comot Masya Allah beda nilai nomor kedua lawayal bahabil jeung disunahkeun mencet korban teh ku sorangan ya Allah ku sorangan ulanita batul utamana yakni sunahna ieu teh dalilna ittiba nuturkeun laku lampa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kangjeng Nabi teh nyanak domba teh 100 nu dipencit ku Kangjeng Nabi 63 sampean anu katuhuna ditumpakeun ku Kangjeng Nabi kana beuteung embe leungeun kencana padangan kencana nyepengan kana tandukna bagian handapna aju pesokna langsung digereselkeun geus kabayang kan ku urang sok geura bayangkeun ku urang sampean kencana nendet ka ditu
panangan kencananya pengan kana hulu embe ieuna ditumpakeun kana beuteung embena mana tin gagahna bayangkeun gagah kan cenah mencit sorangan 63 gereser set gereser set gereser 63 emang teu make tenaga ya Allah urang mencit ieu ceklan ngamuk sia riweuh emang ada si eta mencit embe mencit embe bae salembur nyahoeun kabeh Masya Allah awas ya ubah-ubah si awas ya si ade capek emang ada yang enak can 63 hiji bae riweuh urang anjing Nabi mah 63 ya Allah ya Rabb aya nu naron sahabat tuan make jeung cuman 63 dijawab ku Kangjeng etalah batasan umur kaula nu mentak dina ayat iza jaa nasrullahi wal fath wallahu alam bimuradi idza jaa nasrullah di mana datang nasrullah pitulung Allah wal fath jeung fath eta teh ditafsiran eta adalah pitulung Allah dibukakeun hijab ku Gusti Allah terhadap Kangjeng sehingga Kangjeng apaleun kana ajal idza jaa nasrullah di mana datang pitulung Allah ajal nyahoan apaleun Kangjeng Nabi ajal teh geus dibukakeun ku Gusti Allah 63 umur teh mantak mencit teh 63 apal segala rupa mantak di akhir ayat dibaca al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam selesai berarti Sayyidina Abu Bakar menangis, susajen makan teh. Si Abu Bakar menangis, urucu cai socana teu kataha. Sahabat nu sajen ge ceurik di sarua. Karena ditanya saya ceurik naon? Ceurik bae menuturkeun Abu Bakar we cenah. Maksudnya teu apa? Jadi latah. Laras ka Abu Bakar. Ajeun kunaon ceurik sih dibacakeun ayat eta. Manemangan sakadar ngadenge zahir ayat nabe kayak gitu kan meureun disampurna dakwah Kangjeng teh al yauma akmaltu lakum dina poe ieu akmaltu lakum wa atmamtu alaikum selesai berarti dakwah aya selesai dakwah teh ka mana Kangjeng nu teu kuat ke kula pepegatan jeung Kangjeng anu ayeuna babarengan ka dieu ka ditu harta perang nanya ieu nanya itu dijawab teh langsung wahyu isuk pageto di mana Kangjeng geus teu aya jeung saha kakaharak sahabat teh heueuh nya ceurik bener lah ieu tah otak cerdasna Sidna Abu Bakar Siddiq ya Allah ya Rabb urang kuari aya keneh jelema-jelema tanyain di lembur urang engke geus teu aya keneh kiai anu make tanyaeun anu lurus engke geus teu ketika urang randap kadinya heueuh nya baheula mah aya abuya baheula mah aya Ki Bustomi baheula mah aya Ki anu ayeuna kesulitan hukum mah sarua kiaina loba kepuasan jeung keyakinan nu hese teh kepercayaan terhadap kiai jadi berarti mencit sorangan sunnahna ya Allah Wagala cekang yang Nabi kumi ka Siti Aisyah kumi ila udhiyatik wa asyadiha cek Siti Aisyah pan abdi memberi teu bisa beujit sorangan teh tuan kumaha nangtung anjeun dihareupeun korban anjeun saksian korbanna tuh nu hendak wa illa lamun teu bisa mencit sorangan mah fal yashhadha hadir bae dihareupeun embe neulekeun dipencitna eta geus hebat sakitu meunang ganjaran kasunahan nah
jadi kuari meta mah asal-asal carita ai kuari manggeus jadi ijma ulama geus berarti lamun lalaki bisa mencit sunah mencit sorangan awewe masananeun bisa ge ulah sok mencit sorangan tina bahasa Kangjeng tadi diijmakeun ku para ulama jadi ulah sandajan hebat tanagana bisa mencit awewe mah utamana ulah sok mencit sorangannya nama dipencit kuduna ulah sok mencit nggak kadi itu na mencit hewan mencitnya mah salaki deh dianggap embe ku jangan nah ya jadi kuari geus ijma tah geus ngawakilkeun bae atuh kuari mah awewe mah ulah sok mencit sorangan lamun lalaki bisa mencit sorangan lalakina teu bisa mencit sorang mencit emang kumaha kitu boh kurang-kurangna makan kalau peso teh ngageter lain seseukeut teh tukang anu digitukeun ayo gageter mah ongkos ustad kita maca hotang ngadadak surat daragag itek daragag hajunya nana diuk sorangan eta jadi kudu latihan segala rupa ya geus wae lalawan teu bisa mencit sorangan mah fal yasyadha geus atuh batur bae nu mencit benyana mah hadir bae di dinya tah jelas tenget-tenget inget kasunahanana sebab ieu kan nu aya di dieu pasti korban kabeh korban cinta maksudnya ini mah korban lah ya Allah urang kudu boga pikiran nyaho datang nyaho moal aing karbaran hareup rugi aing lamun teu korban ayeuna kudu boga pikiran kitu geus kuari tinggal sabaraha sebulan deui berarti hayang boga duit tarolah mun meuli anu 5 juta sabaraha yang celangana lamun boga lamun hayang meuli nu 2,5 juta berarti yang celangana sabaraha kuari tuh kan lamun hayang meuli nu lah penelitinya 2 juta hayang meuli nu harga 2 juta kuari sabulan deui tah berarti sapoena sabaraha duit 5.000 cicing sia itu bisa ngitung cicing meuli es lilin sia mah tuh kan nah supaya pas dia waktu ya Allah Masya Allah barang datang ke bulan haji alhamdulillah kabeli mbe 2,5 juta bawa kurang tegas hadiran kurang itu bisa mencit kak cak pemajikanna naon korban geus bawa geus tapi kula ieu rasana teu ngeunaheun hate namun kudaon kak naon maksudnya itu korban geus bawa seperti itu 2,5 juta sesuai jeung eta lah nu penting manjing lah kak naon sia teu kongkorong kula leungit kak kongkorong nu mana ade teh nu sok dipake teh besi we kakak atuh heuh eta nu dibelikeun ka korban teh masyaallah atuh kakak neangan duit hese kontrakan jatuh kuari batu dibalayar goyana lockdown ya jualan hese atulah tuh ngajual kongkorong mah nu babari eta kak kejadianna korban kakak teh korban kula sih sebenarnya lo ngomong lah ai kula batur ridho bae kan jadina pan korban teh meureun mengorbankeun harta pan eta mah nu kula teh teh nu kakak pan nu kula lo ngomong duaan ke urang di ditu boncengan aduh geus tah kos kitu bantu kata deui tah boga pamajikan kitu kan ngeunaheun tarariis perasaan lamun haju kokoprak je ngeunah bae di dinya korban
kongkorong ya kokoprak ya terus lamun lain kana tarang maka tarang digitu-gitu ke Masya Allah wa ayyazbaha binafsih sakali deui mun bisa mencit pencit ku sorangan wa ila mun teu bisa kabaturkeun wakilkeun falyashhadha ngan hadiran awewe sanajan bisa mencit korban kautamaanana tetep ulah ku sorangan tapi wakilkeun ka batur ya Allah wala tasihu ila milibilin wa baqarin wa ghanamin pesambarangan horenganan korban teh aya aturan-aturanana hewan mana nu bisa dipakai korban jeung hewan mana nu teu bisa dipakai korban wala tasihu teu ngalaksanakeun korban teh lamin ibilin kecuali hiji onta bisa pakai korban di Mekah di Madinah Timur Tengah ambalaya onta di urang mah hese onta ya onta di Mekah di Arab dibawa ke taman safari kayaknya geus culak-cileuk bae ngobrol jeung baturna ceknya na horenganan di Indonesia mah teu betah tariris itu di taman safari atau onta tiris nyana usul hayang balik deui ka ditu ceknya geus kajen teu ka Mekah kayak kajidah atuh jadi teu betah aya hewan anu teu betaheun cicing di negara nu tiris atau tropis secara urang hayangna di nu puanas bae hewan teu betaheun nya geus sabarakali taman safari teh bodek onta teh kekuatanana paling ge sebulan 2 bulan kuru mesti dibawa deui ka ditu setelah dicek horeganan ieu mah hewan kuduna di negara nu panas dah kebo pernah dibawa ke Mekah sarua culak-cileuk bae cak itu aturan urang geunaan di Kendal cak nya di Kendal di kawaron mantap cak nya jang gupak aya we jang gupak cak nya hese teu betaheun kebo di negara Mekah jadi manusia ge sarua okos hewan bahkan nu paling unik aya hiji hewan anu betahna teh dihandapeun batu nu batuna teh dijieun hau kecoa eta kecoa mah nama betaheun jasa dihandapeun batu teh ka panas tapi betahnya teh nyana eta di dinya ya Allah ya Rabb iku Allah teh geus dibere kabetahan kecoa betahna dihandapeun batu di nu panas puanasna teu kira-kira hau di dinya aya nu kudu di negara nu tiis bae aya nu kudu di tropis bae aya nu kudu di tiris bae Allah nyiptakeun hewan seperti eta manusia ge sarua urang dibawa ka Maroko waktu zaman tiris itu kena di Eropa teh saeutik lantaran tirisan nu pohara jasa loba nu pae akibat katirisan orang luar orang itu nemen teh kitu kene panas anu menjadi-jadi urang lamun di kutub eta teh kapan panas 0 derajat nah nu mantak di ditu teh dengan alasan tiris maka arak putih arak hitam eta teh dikembangbiakeun supaya nyieun panas kana awak daging kuda panas di ditu mah dikonsumsi lantaran panas daerahna tiris tah ai di urang mah kuari di urang tropis sedang negara sadunia paling indaheun di Indonesia sadunia ieu mah di negara mana atuh mun ngeunaheun panas tiris teuing di negara batur mah di Indonesia mah masyaallah hayang rada panas keluar hayang rada tiris nyuhan dihandapkeun tanggal buah ya bari garokok ieu ya Allah barang di deuleu teh itu teh hudang-hudang katimpah buah horeng